Nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunna. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awaki nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajari barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nah, aya di mana cenah aing? Ieu teh nya. Bet aya di jero kamar. Nu memang asing keur diri aing. Aing teh geus ngojay beakeun tanaga. Tapi ka darat terus teu inget naon-naon. Saha anu geus mawa aing ka dieu nya? Jelas lamun kieu mah aya nu mawa aing ka ieu petempatan. Tapi saha nya? Seta kahudang deui ingetanana kana kajadian samemehna. Ngan aya anu matak aneh teh ka nyeri urut panarajang si gimbal. Harita aya anu ngubaran lantaran katingali aya keneh balur kana anggota badana anu masih keneh basih tacan garing. Saha anu geus ngarawat jeung ngubaran aing nya? Jelas mun kitu mah aing teh dibawa ka dieu. Saha jelemana? Untung aing masih keneh hirup oge. Ngan duka teuing. Kumaha ieu kaayaan Mang Obel jeung Non Mary? Mudah-mudahan be duanana salamet. Henteu nepikeun ka diudag jeung diteangan ku si gimbal. Sarta dina hiji waktu bisa tepung deui jeung aing. Seta. Jadi ras inget kan Non Mary jeung Mang Obel anu kabur waktu dirina ka deseh tarung ngalawan si gimbal. Seta terus ngoneal hudang sarta diuksila. Keur anteng ngahuleng mikiran kaayaan dirina. Harita aya anu asup ka jero kamar wanoja anu mibanda rupa geulis imut ka Seta bari terus nyarita. Tos tiasa gugah geningan. Nuhun atuh, punten abdi tos kumawantun ngabantun salira ka dieu margi upami henteu enggal ditulungan. Kaayaan salira memang bahaya. Seta neuteup ka eta wanoja. Rada ngageter hatena sabab teu nyangka upama anu nulungan manehna teh wanoja geulis rupa, malah geus ngubaran jeung ngarawat anggota badan anu kabeunangan ku panarajang si gimbal teh. Naturkeun nuhun kana pitulungna. Dupi salira teh saha saleresna? Wanoja teh imut deui. Imut anu matak narik kana hate satiap lalaki. Mun
nepangkeun heula abdi wasta anu katelah mah Nilawati dupi salira saha kakasih teh. Akang Seta sareng saha di dieu teh? Mun maksud akang teh salira sareng saha linggih di dieu? Abdi memang nyorangan aya di dieu Kang. Ngahaja abdi aya di dieu margi sasat nama nuju ngalatih diri dina kawani Kang. Seta sanajan can pasti dina harti yakin kana perasaanana, ngan bisa nebak yen wanoja anu ngaran Nilawati teh lain wanoja biasa. Buktina ngarti kana ramuan obat-obatan malah harita datangna oge bari mawa cangkir awi wulung anu dieusi obat keur inumeun Seta. Nilawati kadenge nyarita deui ditujukeun ka Seta. Ieu cobi leueut heula Kang Seta. Mudah-mudahan be ieu landong hasil ramuan abdi tiasa ngirangan kayaan tatu di jero anu nuju karanapan ku salira Kang Seta. Beki kuat dugaan Seta ngeunaan kayaan Nilawati lain wanoja biasa. Sabab bisa nganyahwankeun kana kayaan dirina anu keur nyandangan tatu di jero. Iwal ti jalma anu ngarti kana ilmu silat anu bisa nganyahwankeun kana eta kayaan. Seta geus henteu leleda terus nginum ubar anu dibikeun ku Nilawati. Geus kitu mah duanana harita terus neruskeun deui obrolanana. Malah ngobrol teh ayeuna mah pindah di tengah imah. Nilawati anu kadenge harita cumarita. Abdi teu can ngartos naon margina Kang Seta. Dugikeun ka aya di sisi walungan dina kayaan teu emut di bumi alam Kang. Teu kabotan Kang. Upami abdi hoyong terang. Oh, mangga. Nah, nganggo sareng kaabotan segala rupi. Akang pangnadugikeun ka aya di sisi walungan teh. Lantaran memang kacanak palid Nilawati. Kieu ye jujutanna nama. Atuh derek-dek. Harita ku Seta dicaritakeun ngeunaan sabab musababna pangna dirina napikeun ka aya di sisi walungan. Nyaeta ngeunaan kajadian dirina anu rek dibinasa ku si Gimbal anu saterusna ngaragrageun maneh ka jero gawir. Nilawati ngebandungan guaran Seta dari anak keranan. Delila Seta terus mungkas guaranana. Tah, kitu kajentenan anu karanapan ku akang teh Nilawati. Upama akang teu ngalakukeun tindakan kitu, jelas akang bakal ajal binasa ku si Gimbal. Nah jago tebet kitu atunya. Teu nyatri atuh eta mah Kang Seta. Da kedana mah terang atuh nu jadi lawan keur tatu di jero. Bet henteu sugema meureunnan. Sanaos mampu unggul dina tarung sareng nu jadi lawan oge panginten. Jalma saperti si Gimbal memang tos henteu tiasa nyatria deui Nilawati. Nu penting keur manehna mah bisa aya dina kaunggulan sanajan ku jalan licik atawa curang kanu jadi lawan. Lian ti eta tindakanana memang tos henteu nganggo deui rasa kamanusaan. Untung atuh pami kitu mah Kang Seta masih kene aya tanaga kanggo ngojai naon kitu teh ngalawan arus cai Kang. Anu akhirna tiasa hanyat ka darat. Da upami teras kacanak palid mah da cantang tos penak sareng diri abdi panginten. Leres. Memang leres Nilawati. Nu matak akang asa kasembung umur ieu teh. Upama henteu ditulungan ku salira mah nya duka kumaha meureunna nasib akang. Sekali deui akang nganuhunkeun kana pitulung ti Nilawati. Tos janten kewajiban tulung tinulungan mah Kang. Abdi tos nyayogikeun tuangeun tuh. Ulah ditampiknya Kang, mung punten bae saya aya. Margi malum di dieu mah tebih ka ditu tebih ka dieu Kang. Teu kedah ngarepotkeun atuh. Nganggo jeung nyayogikeun tuangeun segala rupi.
Akang jadi tampi raos ieu meni segala rupina teuing. Teu kada sasahuran kitu Kang Seta. Kanggo mulikeun deui kasehatan Kang Seta, henteu cekap mengukur di landongan wungkul Kang. Nanging kedah dibantos ku tuangeun, margi ari patuangan kosong mah tetep be bakal janten gangguan kana kesehatan urang Kang. Seta jadi henteu bisa nolak karena perhatian Nilawati anu memang geus ngahaja nyadiakeun dahareun keur Seta. Sababaraha poe Seta dirawat jeung terus dibere ubar ku Nilawati. Akhirna mah pulih deui kasehatanana tatu di jerona cager. Ngarah henteu kaku dina hal jurus anu kacangking ku dirina. Harita Seta terus ngalatih jurus sorangan, sedengkeun Nilawati mah masih keneh aya di dapur. Tetela memang ampuh ubar hasil ramuan Nilawati teh. Sabab Seta bisa ngarasakeun tatu di jerona geus bener-bener leungit. Malah ayeuna tata gerak ilmu silatna lancar deui. Kitu deui kakuatan tanagana. Geus beres latihan jurus, Seta ngajanteng nangtung, hatena galecok ngomong serangan. Aing beuki tambah yakin Nilawati lain wanoja sambarangan, tapi wanoja anu ngarti kana ilmu silat. Ngan anu acan kaharti teh naon maksudna pangna aya di dieu ngan ukur sesoranganan. Sesoranganan cek pengakuan anak mah. Majarkeun teu nyoba kawani cenah. Seta rada ngagebeg kaget waktu ti tukangeunana kadenge Nilawati nyarita. Jurus-jurus anu tadi dilatihkan ku Kang Seta memang hebat Kang. Nanging masih kene seueur kelemahanana Kang. Punten, abdi sanes sombong atanapi takabur. Tetapihan ngahinakeun punten. Naon anu nembe disanggemkeun eta teh dumasar tina kanyataan Kang. Seta ngabalikeun awakna ka tukang, neuteup anteb ka Nilawati, rada kasigung hate Seta dina waktu harita. Sabab Nilawati kurang ngajenan kana ilmu silat anu kacangking ku manehna. Upami kitu mah Nilawati kagungan jurus anu langkung ampuh panginten. Nya, ari dumasar kana kanyataan mah jurus anu kacangking ku abdi memang langkung punjul Kang. Kirang yakin nya urang jajal be ayeuna ku urang keun etang-etang latihannya Kangnya. Nilawati bangun anu nangtang pikeun silih uji pangarti. Seta bet jadi panasaran hatena. Lamun Nilawati wani nyarita kitu tangtu bari jeung sanggup ngebuktikeunana. Kajurung keperasaan panasaran Seta terus nyarita deui. Upama memang leres kitu mah, cobi atuh ayeuna buktikeun ku Nilawati. Mohon da percaya teh apan kedah ku bukti sanes. Memang kedah ku buktos Kang. Abdi oge moal sasanggem sapertos kitu atuh upami henteu nyangking ajen pangarti ilmu bela diri. Mangga Kang, urang silih uji aya namanya. Srok. Nilawati katingali harita ngawangun pasangan. Nilik kana pasanganana Seta beuki ngarti ayeuna mah nyata Nilawati memang geus masagi dina hal ilmu bela dirina. Seta oge saterusna mah sarua ngawangun pasangan. Dua tetepan bantrok hate Seta ngageter deui. Mangga urang kawitan Nilawati. Ulah asa-asa anggap be akang teh lawan anu kedah dirubuhkeun. Memang kitu kedahna Kang. Sanaos ayeuna teh urang latihan. Awas Kang. Nilawati maju narajang
Seta ngaranjuk kaget sabab samberan angin Panarajang Nilawati nebarkeun samberan anu kuat. Seta terus ngimbangan kana Panarajang Nilawati. Sanggeusna sababaraha geprakan Seta beuki tambah kaget. Sabab tata gerak Nilawati lain baik leuwih cepet tapi oge samberan kakuatan nu marengan kana gerakanana bisa karasa leuwih kuat tebakanana. Akhirna Seta kudu ngaku karena kecepatan gerak lawan jeung keampuhanana. Sabab Nilawati bisa ngabuktikeun caritaan ngasupkeun Panarajangna nu memang Seta henteu ngaduga ti anggalna. Sakali asup Panarajang Nilawati terus nyorok cok silih susul ngajadikeun Seta ngadaligdeug mundur ka tukang. Seta jadi beuki panasaran. Ngacurelat luncat maju Narajang leuwih ngaronjatkeun ajen ilmu bela dirina anu geus teu asa-asa deui. Suara Karawang 103,2 FM. Nilawati tetela mampu ngimbangan jenggingkan Panarajang Seta malah diantara butbetna leungeun jeung suku Seta anu ngalakukeun gerakan Panarajang. Nilawati mampu ngubus nyusup ngasupkeun deui Panarajangna kena kana anggota badan lawan. Gila, masuk. Cegot, cilemet, gas. Seta ngadaligdeug deui bae mundur ka tukang sababaraha lengka. Tacan oge Seta mancukeun tangtunganana dina kaayaan dadaligdegan harita Nilawati nyusul tepus ku Panarajang susulan. Seta usaha sakuat tanaga ngabendung jeung nyingkahan Panarajang lawan, tapi Nilawati siga anu geus nyaho kana tata gerak lawan. Buktina runtugan Panarajang geus henteu bisa dibendung deui jeung disingkahan deui ku Seta, ngajadikeun Seta bener-bener rubuh ngababengkang luhur lemah. Si gila los cebrot dah cebrot cilebet gas wala cengkang kebut. Nilawati nyaho-nyaho geus nangtung digigireun Seta anu ngagoler luhur taneuh. Nilawati ngasongkeun leungeun ka tuhuna bari imut ka Seta terus nyarita. Sok ulah ngagoler kitu Kang Seta. Manya aya jago gogoleran luhur taneuh. Ih kumaha ieu teh? Leungeun Nilawati patarema jeung dampa leungeun Seta. Nu saterusna Seta hudang tina ngagolerna. Seta ngeprukan bajuna anu kotor bari terus nyarita. Nyaan, akang teu nyangka sacongo buuk. Tetela Nilawati langkung punjul batan akang geuningan. Akang jadi yakin ayeuna mah kana kamampuan Nilawati. Abdi pangna tiasa kieu sanes lantaran bisa sorangan Kang Seta. Nanging lantaran dilatih ku si Aki. Nya maksa teh ku Aki abdi Kang. Mbah Jalugjug. Aki abdi eta teh Kang anu masihan saran ka diri abdi muji kawani nyaung-nyaung di dieu kitu ta Kang. Seta katingali kerung bet asa kungsi ngadenge kana eta katerangan. Kawilang jago kolot anu geus lila ninggalkeun dunya kajawaraan, malah eueuh anu nyangka masih keneh aya di kieu nada pugu memang geus eueuh pantaranana. Kadenge Nilawati nyarita deui. Upami abdi ngimeutan kana kasauran ti Kang Seta, jelas sanaos Kang Seta henteu rumaos kagungan musuh.
Tapi loba jalma anu ngamusuh ka Kang Seta. Ku bekal ilmu anu ayeuna kacangking punten. Abdi sanes ngahinakeun Kang. Nanging jelas Kang Seta bakal abot dina nying hareupanana Kang. Seta ungeuk tanda ngabenerkeun kana caritaan Nilawati. Telila Seta terus nyarita deui. Memang akang rumasa Nilawati henteu nyangking ilmu anu bisa diandalkeun. Nya sakantenan be atuh nadabong bolongan kumacarana supaya akang tiasa nyangking ilmu saperti Nilawati. Cik kedah kumaha akang. Nya ari Kang Seta memang kagungan maksad bade nambihan al ilmu mah. Mangga be atuh Kang nepangan kapun aki Mbah Jalugjug. Punten abdi sanes ngahinakeun nanging upami kaayaan Kang Seta sapertos ayeuna memang abot Kang ngungkulan musuh-musuh Kang Seta. Janten kumaha atuh carana upama akang hoyong tepang sareng Mbah Jalugjug. Da upami tos nyangking ajen pangarti sapertos Nilawati mah panginten tangtos reug-reug henteu kedah salempang nying hareupan lawan. Nyen teu kitu Kang Seta. Dalasan ajan abdi oge henteu acan tangtos mampu ngungkulan kaayaan lawan. Anu memang langkung punjul dina hal ilmuna Kang. Namun Mbah Jalugjug ka etang jago kolot anu tos henteu aya pantarna. Pantes upami salira Nilawati nyangking ilmu anu punjul. Hiji buktos akang apana nugikeun karubuh ku salira geuningan. Abdi oge memang teu ngartos Kang Seta. Nah bet kedah meratoskeun kaayaan Kang Seta dina hal ajen pangarti ilmu silat. Anu sok padahal tepang oge apanan urang teh teu acan lami. Mung abdi mah ngemutkeun be upami Kang Seta henteu nambihan ilmu tos tiasa dipastikeun Kang si Gimbal upami Kang Seta masih keneh aya di kieuna tangtos manehna bakal tetep boga maksud binasa ka Kang Seta Kang. Seta memang bisa ngarasakeun perhatian jeung pitulung ti Nilawati. Nu akhirna Seta bisa pulih deui kasehatanana. Kadenge harita Seta nyarita deui. Kinten-kintenna upami Kang Seta neda dijejeran ku Nilawati sangkan tiasa tepang sareng Mbah Jalugjug teras guru ilmu ka anjeunna. Nah kinten-kintenna bakal laksana kitu ditampi moal ieu. Nilawati imut ka Seta bari terus ngawalon. Nya upami leres Kang Seta bade ngarasakeun kitu mah mangga teh teuing ku abdi dijejeran Kang. Nya ditampi sareng teu nama kumapun aki eta mah Kang. Margi saketerang abdi mah dugikeun ka ayeuna pun aki teu acan kantos nurunkeun ilmu kajabi ka diri abdi Kang. Nuhun atuh pami kitu mah Nilawati. Engkang reug-reug hate ieu. Mudah-mudahan be Mbah Jalugjug tiasa ngabulkeun kana maksad akang dijadikeun murid ku anjeunna sangkan tiasa nyangking ilmu sapertos salira. Nya mudah-mudahan be atuh Kang. Ari abdi mah ngiri ngarojong be kana maksad sareng tujuan Kang Seta. Nya utamina mah sangkan si Gimbal ulah dugikeun ka binasa ka salira Kang Seta. Nah, kunaon kitu upami nepikeun ka binasa ku jalma anu ngaran si Gimbal. Abdi teu ridho Kang. Sabab jelas sanaos abdi teu acan lami tepang sareng Kang Seta. Nanging abdi yakin Kang Seta sanes jalma jahat. Nanging sawangsungna si Gimbal jelas mangrupa jalma anu kudu diperhatikeun lantaran kajahatanana Kang. Kitu teh ceuk pangemut abdi mah. Seta unggut-unggutan. Beuki kaharti ayeuna mah naon sababna dirina ditulungan ku Nilawati. Lantaran memang Seta lain jalma jahat. Cacakan lamun Seta jalma jahat mah geus tangtu moal ditulungan ku Nilawati. Kadenge Seta harita nyarita deui. Akang nganuhunkeun ka Nilawati. Anu sayaga diri geusan ngajejeran akang sangkan bisa tepang jeung Mbah Jalugjug. Anu mudah-mudahan be akang ditarima jadi muridna sangkan akang bisa ngaronjatkeun ajen pangarti akang. Abdi sanes bade pamer atanapi agul ku payung butut kana elmuna pun aki Kang Seta. Nanging Kang Seta memang tak kerah mampu ngaronjatkeun ajen ilmu silat bela diri maksad teh. Ari margi musuh-musuh atawa anu nganggap musuh ka Kang Seta jelas bakal mangrupa ancaman kanggo keselamatan jiwa Kang Seta Kang. Akang teu gaduh pikiran atanapi anggapan salira bade pamer atanapi agul ku payung butut Nilawati. Namun memang kenyataan anu ayeuna karandapan tetela
Ajen pangarti salira leuwih punjul tibatan ajen pangarti akang. Kanyataan anu teu tiasa dipungkir deui ku diri akang. Nuhun atuh pami kitu mah Kang Seta. Talantaran abdi memang ngerasa tos cukup ngalaksanakeun laku uji diri di dieu Kang. Teu aya lepatna upami dina dinten enjing urang lumampah pikeun ngabujeng ka tempat padumukan pun akinya. Nyatana Mbah Jalugjuk. Nanging jelas lampah anu bakal disorang teh Kang kawilang tebih. Teu cekap ku tilu dinten waktosna urang mangsa lumampah teh. Kitu di antarana obrolan penting dina waktu harita antara Seta jeung Nilawati wanoja anu geus nulungan nyelametkeun jiwana Seta. Caturkeun di tempat sejen, Non Mary anu dibawa Indit ngaloloskeun diri ku Mang Obel. Harita dibawa ka lembur di mana aya dulurna Mang Obel. Si Gimbal tetelat teu bisa nyusul jeung manggihan Mang Obel katut Non Mary. Sanajan Non Mary jeung Mang Obel geus aya di lembur anu nyingkur tur henteu gampang dipaluruhna. Tapi ari keur Non Mary mah tetep tacan ngarasa sugema sapinuhna hatena. Kituna teh lantaran pikiran anu teu oleh ngait ka Seta buah hatena. Saperti kaayaan harita Non Mary keur ngobrol di jero imah jeung Mang Obel. Anu jadi bahan caritaan taya deui kajaba ti ngeunaan Seta. Non Mary anu harita kadenge cumarita. Sampai sekarang tukikeun ka ayeuna Mang Obel, urang belum bertemu dengan Kang Seta. Abdi belum tenang Mang. Kumaha menurut Mang Obel? Kaayaan Kang Seta ayeuna bagaimana Mang? Mang Obel narik napas panjang. Memang bisa nggak maklum upama hate jeung pikiran Non Mary tacan bisa tenang. Ya, semuhun non. Da Mang oge atuh sama we sareng non ari pikiran mah henteu oleh ngait ka Den Seta. Namun urang harus sabar be ieu mah non ye. Dengan sok asa piraku Den Seta upama dugikeun ka ajal ku leungeun si Gimal mah. Non Mary neuteup antep ka Mang Obel. Manehna jadi ngabayangkeun upama bener Seta buah hatena ajal ku leungeunna si Gimal. Tapi upama memang benar Kang Seta ajal ku si Gimal Mang. Abdi rasanya tidak berani hidup lama-lama Mang. Sebab segala-galanya bagi diri saya itu adalah Kang Seta Mang. Ya, Mang oge ngarti non. Yen non itu memang tos patali ati pacantel hate nyangeureudkeun rasa kadeudeung. Nu mataku Mang ditulungan oge, nu matak Mang nekat oge lantaran Mang hayang ningali non sareng Den Seta tetep sasarengan. Kitu ta maksud Mang teh. Non Mary katingali ngahulang deui, nembongan deui poe-poe ka tukang mangsa masih keneh bisa babarengan jeung Seta. Macang krama cacarita sarta silih ebrehkeun rasa kacinta. Non Mary narik napas panjang, bet henteu wasa ngabayangkeun upama nepikeun ka Seta ajal ku leungeun si Gimbal. Mang Obel neuteup ka Non Mary teutepan anu bisa ngarasakeun kana kaayaan hate jeung pikiran Non Mary. Ulah teras-terasan di emutan teuing komo urang emutan anu paruguh man Non Mary. Urang sangakeun be ayeuna mah kanu maha kawasa. Dengan sok asa piraku we upami Den Seta dugikeun ka ajal ku si Gimal. Mang bet gaduh kayakinan non yen dina hiji waktu bakal tepung lawung deui sareng Den Seta. Mang Obel nyobaan ngebabaraha teh Non Mary. Sangkan ulah marungkawut terus lantaran mikiran kaayaan Seta buah hatena. Non Mary narik napas panjang bari teu terus nyarita deui. Memang hanya berdoa yang dapat kita lakukan Mang Obel. Abdi sadar Mang, upama memang sudah harus dipertemukan lagi dengan Kang Seta, abdi bakal bertemu deui Mang. Mangkanya cek Mang oge. Ayeuna mah tenangkeun we heula praosan sareng emutan non. Da sok asa piraku atuh upami kayang matang tu urang tepan bakal pareng. Jadi sing tenang ayeuna mah non di dieu nya.
ieu lemur kawilang nyingkur teu gampang jalma datang maluruh urang ka dieu kitu ta. Abdi mengerti Mang Obel. Tapi kalau memang pada kenyataannya Kang Seta bisa binasa sama si Kimal, Mang, apa artinya hidup saya, Mang? Nya ari ceuk Mang mah kita sing yakin be non yen Den Seta teh salamet masih keneh aya di kieuna. Anu akhirna engke tah dina waktuna urang bisa riung pulung deui non. Eta meureunnan harapan urang mapan lin kitu sanes. Memang itu harapan abdi, Mang. Tapi jika ternyata Kang Seta hanya tinggal nama, abdi oge tidak berarti hidup di dunia, Mang. Ya memang gara-gara papi anu kecemang tidak mau mengerti dengan hati dan perasaan abdi, Mang. Upama ngemutkeun kadinya mah memang leres non. Cacakan upami tuan besar muhun rama non itu setuju karena hubungan non sareng Den Seta panginten moal dugikeun ka aya kajantenan anu memang keur emang oge henteu panuju ieu teh. Komo Den Seta dugikeun ka disiksa mah emang oge hate mah barontak atuh non. Abdi sudah beberapa kali memberikan pengertian kepada papi, Mang. Tapi papi tetap tina pendiriannya yang merasa benar sendiri, Mang. Omongan abdi tidak berarti apa-apa. Malah akhirnya boga anggapan, Mang, Kang Seta lancang ku ayeuna wani melakukan hubungan percintaan dengan abdi, Mang. Padahal cinta adalah sesuatu yang indah yang tidak dapat dipaksakan, Mang. Ia timbul dan lahir karena perkenan yang maha kuasa, Mang. Semuhun memang laras kitu pisan non. Dapan aya kalana anu ngahaja rek ngajual oge meser cinta apan dina seunna mah heuboh anu ngajual atawa anu meuli tetela sanes cinta suci, cinta sajati non, tapi cinta palsu. Tapi Mang Obel, apakah Mang punya keyakinan bahwa Kang Seta masih hidup, Mang? Artinya tidak binasa di tangan si Kimal, Mang. Mang Obel ungeuk lalaunan. Manehna memang ngarasa yakin yen Seta masih keneh hirup aya di kieuna. Duka teuing kumaha Mang Obel boga kayakinan seperti kitu. Mang mah yakin non. Nyaan yakin pisan. Yen Den Seta teh masih keneh hirup aya di kieuna henteu binasa ku si Gimal. Ngan pikeun ngabuktikeunana anu masih keneh bingung keur Mang mah ye. Sabab lamun urang luntat ti ieu lemur bisi panggih jeung anu keur neneangan urang da pasti atuh pasti tuan besar tuang rama non moal cicingeun bakal nitahan jelema pikeun maluruh urang duaan. Mang Obel negerakeun kaayaan eusi hate jeung pikiranana. Non Mary memang bisa ngarti kana maksud caritaan Mang Obel. Upama indit hayang neangan laratan ngeunaan Seta geus bisa dipastikeun bakal panggih jeung jalma-jalma titahan tuan pandehus anu keur neneangan laratan anu jadi buronan. Kadenge non Mary anu cumarita deui. Abdi mengerti, Mang, pada perkataan Mang Obel. Memang betul, Mang. Papi pasti bakal nyuruh orang untuk mencari kita. Karena jelas, Mang, dia berniat mendapatkan Kang Seta, Mang. Juga karena jelas Mang Obel berkhianat kepada papi, Mang. Tah, mangka itu non. Mang teh moal make jeung wani hianat seperti kitu. Lamun teu lantaran ningali non sareng Den Seta anu pikeun Mang mah memang kudu ditulungan. Sangkan Den Seta sareng non tetep nyahiji sasarengan. Sanajan tinakan Mang teh ari keur tuang rama mah dianggap berkhianat ea. Tapi ari keur Mang mah naon anu dilakukeun teh memang mangrupa tinakan anu wajar. Sareng memang Mang kedahna kitu non. Heumeng pengkayaan harita pada marabok. Hiji kesempatan anu memang kacedahaden anu numutkeun Mang mah. Abdi mengerti, Mang. Naon anu dikatakan ku Mang Obel.
Ayeuna urang di dieu aman tenang Mang. Mudah-mudahan be kayaan Kang Seta oge ayeuna aman dan tenang Mang. Urang doakeun we cek Mang oge non. Sabab ari ngaguguk kana perasaan salempang mah ka urangna jadi teu tenang. Nu matak ayeuna mah taya deui anu bisa dilakukeun ku urang kajabi ti ngadoa. Ngadoakeun Sang Kanden Seta dina kaayaan aman sareng tenang oge salamet. Nu penting tetep tenangkeun belah. Mana sareng emutan non. Mang Obel terus ngababaraha teh non Mary bari jeung mere harapan yen dina hiji waktu anu tangtu bakal tepung labung deui jeung Seta. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weuleh ngapi ngajaring barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.